pikir saya naon abah? Tembalnya Heni bari marik mencrong ke Bah Rustam. Abah teh aya picarita nyai. Sok ka diheula geura nyaina, ambil jelas ka harti ku nyaina. Nih Heni ngahulang. Aya naon deui ari Bah Rustam nya? Kawas nu penting pisan kitu, maka aing kudu ngobrol deket sagala. Kumaha tuh ari geus kieu? Lamun disamperkeun sieun bisa jadi fitnah. Ari teu disamperkeun bisi heueuh penting. Nyi Heni jadi ngahulang ngagerentos dina hatena. Bah Rustam ngomong deui. Nah, kalau ngahulang kitu nyai. Da abah mah yeuh teu boga pikiran nu lain-lain. Sanes kitu, Bah. Abdi mah para laur. Nyi Heni ngomongna teu kebat lantaran kaburu dipotong deui ku Bah Rustam. Para laur naon atuh? Cek abah ge yeuh, abah mah teu boga niat teu bener. Niat abah mah hade. Nyi Heni anggar ngahulang keur kitu teu kanyahoan ku Bah Rustam jeung Nyi Henina. Ti jauh tidinya aya saurang awewe nu keleumpang si Horeng Nyi Sutarsih, salah saurang tetangga Bah Rustam anu bibirna rada comel. Bareng nempo Bah Rustam keur ngobrol jeung Nyi Heni, Nyi Sutarsih ngarandeg eureun. Lah kadalah, itu geuning Bah Rustam jeung Nyi Heni. Kapan ari Nyi Heni teh popotonganna? Waduh. Buah-buah ya. Rentas Sutarsih. Tuluy Nyi Sutarsih teh ngaliwed ka satukangan tangkal wera anu dipelak di pinggir jalan. Kayaknya ari kapungkur mah ari di jalan Pilemburan teh di kencak katuhuna sok dipelakan tangkal wera. Ngamureun etang-etang pager hirup namun istilah ayeuna mah. Jadi asawaas sapanjang jalan teh meni endah. Nyi Sutarsih tuluy leumpang dodongkoan disandapeun tangkal wera. Sanggeus deukeut ka Bah Rustam, tuluy nagog ngawaskeun. Ceulina meni ti rancung-rancung bae ngadadengekeun omongan Bah Rustam jeung Nyi Heni. Keun siah diintip siah waing mah. Hayang nyaho barina ge. Gerentos Nyi Sutarsih bari terus manehna ngawaskeun ka Bah Rustam jeung Nyi Heni tina sela-sela daun wera. Ari Nyi Henina masih keneh katampung ngahulang, tapi lila-lila mah nyamperkeun oge ka Bah Rustam. Kumaha Bah, bada priori penting naon nya? Cek Nyi Heni sanggeus deukeut ka Bah Rustam. Kieu nyai. Ari nyai sanggeus pepegatan jeung salaki nyai. Meureun ayeuna teh lenengohan keneh nya sampe ka ayeuna oge. Cek Bah Rustam can anggeus ngomongna. Ari Nyi Henina barang ngadenge kitu teh langsung bae teg pikirna. Meureun Bah Rustam teh hayangkeun ka manehna lantaran nanyakeun nu kitu sagala. Aduh, geuning si abah teh nanyakeun nu kitu sagala. Buah masih kena mikah hayang ka aing ya. Tapi kan da teu mungkin lantaran si abah boga pamajikan atuh. Rentas Nyi Heni bari paromana euceuy beureum. Teu puguh rarasaan langsung bae asa tinapak. Di sajian pihak Nyi Sutarsih anu keur ngintip beki curing hak ngadenge kitu teh. Wah, bener tebakan aing. Si oreh heueuh si Bah Rustam teh mika hayang keneh ka si Heni. Wah, bener-bener beja alus ya mah ya. Mata keunjreung we pokona masalah murid teh ya. Nyi Sutarsih beuki rancung-rancung bae ngadedengekeun. Hayang leuwih jelas sampai ka anggeus naon omongan Bah Rustam jeung Nyi Heni teh. Keur kitu kadenge deui Bah Rustam neruskeun omonganna. Nya hampur abah ngomong gitu. Nyai, cek Bah Rustam ngarendeg deui siga nu asa-asa rek neruskeun omonganna teh. Mohon teu sawios abah, sok we mah gabadi nyarios mah. Cek Nyi Heni. Tuluy Bah Rustam teh neruskeun di omonganna. Tapi samemeh ngomong ngaluarkeun heula surutu tina saku bajuna, terus cekes diseungeut heula. Tapi barang surutu ngarek dikenyot kalah tibalik. Malah anu aya seuneuan diantalakeun kana bibirna. Atuh ku Bah Rustam teh karasa mending ngajelotot panas. Bah Rustam ngagurubuk. Waduh, ih panas. Cek Bah Rustam bari refleks ngalungkeun surutu nu geus diseungeutna ka pinggir. Surutu katempo ngalayang ngaliwatan kana tangkal wera. Pluk. Pas marengana teh rag-ragna kana punduk Nyi Sutarsih anu keur rada dongkok ngintip teh. Atuh Nyi Sutarsih oge ngagurubuk reuwas ngagoak bari jejeretean. Meureun karasa ngajelotot pisan ku manehna. Adaw, ieu panas, adaw. Cek Nyi Sutarsih teu sadar ngagoakna tarik. Bari tuluy nangtung ajrag-ajragan. Atuh Bah Rustam jeung Nyi Heni meni leuwas. Het duanana ngaralieu ka palebah Nyi Sutarsih. Duanana marolongo. Beuh, ari Nyi Sutarsih teu nanahan bari noga di dinya. Ngintip ka kuring sugannya. Cek Bah Rustam bari mencrong. Kitu deui Nyi Heni. Beuki leuwas pisan barang nempo Nyi Sutarsih teh. Alah cira ke-12 ieu mah. Kapan ari Nyi Sutarsih teh katelah comel sungutna teh. Haruh kieu carana mah bisa jadi fitnah gede ya. Daripada piomongan mending aing buat indit.
Gerentos Nyiheni bari tuluy bae indit geus teu neuli deui ka Bah Rustam. Sedengkeun Nyi Sutarsihna oge kalah molongo ka Sima. Sieun dicarekan ku Bah Rustam, pok Nyi Sutarsih nembalan. Hapunten Abah, abdi mah teu nuju ngintip ieu. Ieu mah abdi mah nuju gladian kadal. Cek Nyi Sutarsih bari tuluy mahena oge indit bakating ku era geus teu moal deui ka Bah Rustam. Bah Rustam meuni gogodeg. Aya bae eta jalma teh Nyai, ngintip pasti nage manehna teh. Mangka aya neangan kadal di tempat nu kieu. Cek Bah Rustam bari malik kapal Bah Nyiheni tadi nangtung. Tapi si horeng Nyihenina geus eueuh. Bah Rustam molong deui bari repak tarang. Je si horeng geus indit Nyiheni teh. Gara-gara Nyi Sutarsih aing can geus ngomong jadi nama indit manten. Gagal di bae micina raja kaya teh. Aduh aya bae. Gerentos Bah Rustam satulurna mah maena oge indit ninggalkeun eta tempat. Panan poe geus beuki nyedek ka kulon. Hawa masih keneh karasa panas. Sasatuan iman-iman urang lembur kadengereang patembalan. Sora manuk oge meuni racet. Pating keleper paudag-udag jeung pada baturna. Dina kayan kitu ambu yayah anu samemehna diudag-udag ku rubiahna Pak RT kulantaran nenggor teu kahaja teh. Ayeuna katempokeun nyumput di satu kangen rungkun cau. Awak anu digurumut ku sideung hideung mah geus teu dirasa. Lantaran ku sieun-sieunna kapanggihan ku rubiahna Pak RT. Aing mah aya bae pi masalaheun teh. Make teh kahaja nenggor sagala ka rubiahna Pak RT anu galak hi. Aing jadina diudag-udag. Ieu teh udah gara-gara nama si Heni anu nggoda bae ka saleke aing. Gerentos ambu yayah nyalahkeun deui Nyi Heni anu teu tuah teu dosa. Paripanona terus ngawaskeun ka hareup sieun bisi rubiahna Pak RT ngudag sampe kapal bahdinya. Keur kitu teu kanyawan ku ambu yayah. Di tukangeuna muncung hul Nyi Sutarsih anu keleumpang hincik lantaran era masa tadi kanyahoan ku Bah Rustam teh akeun ngintip. Barang nempo aya nu keur nangtung nyumput di satukangeun rungkun cau, Nyi Sutarsih ngarendeg deui. Ari eta jalma saha ngada nangtung tukangeun rungkun cau? Gerentos Nyi Sutarsih tuluy leumpang ngalengkah lalaunan meuni teu sedikna ti jengke-jengke bae ngadeuketan ambu yayah anu masih keneh keur nyumput. Barang geus deukeut Nyi Sutarsih meuni teu nyurang-nyurang bae. Ngarasa heran. Gini ambu yayah kenahaan eta di dinya. Gerentos Nyi Sutarsih terus ngawaskeun ambu yayah. Beuki ngarasa penasaran bae. Keur kitu ujug-ujug beulenyeh ngabarnyeh sorangan. Dasar milik ieu. Ari keur dikersahkeun menang rezeki gede mah teh saya milik teh. Gentosna deui Nyi Sutarsih tuluy leumpang deui ngadeuketan ambu yayah. Ngalengkahna angger lalaunan. Barang geus deukeut tak ambu yayah teh tuluy ditoel. Oh ya, keun aya ambu? Cek Nyi Sutarsih satengah ngejatkeun. Atuh ambu yayah anu keur sieun ku rubiahna Pak RT teh meuni luas. Aduh sia, jangan julik sia, ampun. Cek ambu yayah bari luncat rek kabur deui. Tapi buru-buru ditewak leunna ku Nyi Sutarsih. Ji, rek ka mana ambu? Cicing heula. Kuring boga beja halus ya ambu. Cek Nyi Sutarsih. Atuh ambu yayah anu rek kabur deui teh teu jadi ret laleunan ka tukang. Barang nyaho anu aya di tukang teh Nyi Sutarsih. Ambu yayah teh atuh jadi ambek. Dasar ontolohon maneh mah. Ngaharian bae nage. Disangka teh curi ku kami mah. Cek ambu yayah bari katampo bakatut haseum. Heuheuy Dede, lewasnya ambunya. Ari ambuna keur naon atuh di dieu sorangan teh? Tanya Nyi Sutarsih. Ditanya kitu ambu yayah rada gugup. Ieu teh pugu aya teu keur naon ieu kuring mah. Cek ambu yayah. Alah, pasti ge ambu teh keur aya nu diawaskeun nya. Sok lah ngaku ambu. Cek Nyi Sutarsih deui. Teu kami mah teu keur naon ieu. Cek ambu yayah angger katempo gugup. Geus lah teu kudu mungkir ambu, kuring ge da geus nyaho. Yeuh, malah mah yeuh kuring ngadenge pisan ku sorangan, ku ceuri sorangan. Tadi Bah Rustam ngobrol jeung Nyi Heni, teu nginjem ceuri teu nginjem mata kuring mah ambu. Atuh ambu yayah anu memang keur timbur pisan ka Nyi Heni teh langsung bae culing kaget. Kadenge naon Nyi Sutarsih? Aya beja naon? Sok kuat ujakeun ka kuring. Cek ambu yayah kaciri pisan ruas jeung panasarana. Nyi Sutarsih nyerengeh. Halah, geus mimiti beunang ieu lauk teh. Tinggal ku aing ancramkeun deui eupana, kriwil. Gampang euy. Gerentos Nyi Sutarsih bari ungah elengeh.
Nempo Sutarsi kalah ulung ngalengeh gitu, Ambu Yayah beuki penasaran pisan. Ji kalah ulung ngalengeh baik itu, Sutarsi mah. Sok lewat bejakeun, kumaha si abah jeung si Nur Tunjung heni teh ngomong naon? Cek Ambu Yayah bangun teu sabar jeung gergeteun. Aduh, kumaha ieu teh nyambunya? Nah, keuing atuh ieu teh nah, semua teh jadi kunci kieu. Jadi hese pisan rek nyarita teh Ambu. Cek Sutarsi bari angger suruh ngacerengeh. Ambu Yayah beuki gergeteun bae. Di dasar maneh mah bet ngesekeun pisan rek ngomong bae ge. Kuat bejakeun ka kami, kayak ku kami dibere duit. Cek Ambu Yayah beuki gergeteun. Sutarsi bungaheun ngadengerek dibere duit teh. Hatena surak pisan. Wah, geus disantrok ya upana. Tinggal ku aing betot, kaluhur beunang laukna. Gentos Sutarsi tuluy pok ngomong. Sok atuh kadiekeun Ambu uang mukana kadiekeun heula lah. Kek kukuring karek dibejakeun, sagalana ge kudu tartib atuh Ambu. Cek Sutarsi. Ambu Yayah beuki gergeteun seueur. Lah maneh mah sok sagala rupa bae barina ge. Cek Ambu Yayah. Nya geus atuh ari Ambu teu butuh beja nu alus mah. Geus lah kuring rek indit teu jadi. Ayo Ambu. Sutarsi ngajakeun pura-pura rek indit. Atuh Ambu Yayah teh reuwas pisan bisi Sutarsi bener-bener indit dapur atuh beja teh. Ih rek mana atuh Sutarsi? Ulah kitu kadi heula kadi. Ya duit uang mukana. Cek Ambu Yayah nyalukan deui. Sutarsi ngarandeg deui eureun suraseri di sorangan. Beunang ieu lauk teh beunang ku aing sia. Lauk emas ieu mah lauk kancra. Kerentos Sutarsi bari tuluy balik deui nyampeurkeun ka Ambu Yayah. Mana tuh Ambu uang mukana? Cek Sutarsi bari leungeunna nampan. Ambu Yayah beuki gergeteun, tapi tuluy katempo leungeunna diasupkeun kana jero hutang. Korehel ngaluarkeun duit salembar. Tuluy plok bae duit teh langsung ditaplokkeun kana tarang Sutarsi. Atuh Sutarsi teh jadina kasinggung ngambek. Ji ngecet aku mah ieu teh Ambu. Nanaonan ieu duit ditaplokkeun kana tarang kuring? Ari teu reudi nya geus atuh. Geus kuring ge moal beja. Cek Sutarsi. Kapan cek Sutarsi tadi lain minta uang muka? Ari muka tepan banget lamun bahasa Melayu mah. Kapan kuring mah nurutkeun kana kahayang Sutarsi? Nya duit teh ditaplokeun kana banget atuh. Cek Ambu Yayah. Ngadenge jawaban Ambu Yayah, Sutarsi anu rek ngambek malik nyerengeh. Hihi dede. Bener ya Ambu. Tapi ya maksud kuring mah uang muka teh panjer Ambu. Tapi geus kajen lah, nuhun. Tembal Sutarsi tuluy katempo dongkok nyokot duit salembar anu ragrag kahandap. Lah ayeuna burungna geus dibere, sok kuat bejakeun ka kuring, kumaha bae si abah jeung si heni teh? Tanya Ambu Yayah deui. Sutarsi nyerengeh deui, tuluy ngarenghap. Geus kitu drak-drak Sutarsi nyaritakeun kajadian tadi. Bahasa manehna Boba Rustam anu keur ngobrol pada duaan di tengah jalan jeung Nyi Heni. Malah ku Sutarsi teh maka ditambahan sagala omongan teh nyebutkeun yeun Mbah Rustam teh ceunah ngajak kawin ka Nyi Heni. Atuh Ambu Yayah mending hayang pisan panas. Bener eta teh Sutarsi? Cek Ambu Yayah bangun hayang yakin. Atuhnya bener Ambu, sing demi kuring mah sing demi. Bener kadang kecuali sorangan. Tembal Sutarsi. Ambu Yayah ngahulang dadana bener-bener karasa ngaheab. Ku Sutarsi diperhatikeun bari suruh ngasarengeh. Geus ulah cicing bae atuh Ambu. Ambu ridho sugan salah kira kawin jeung batur. Cek Sutarsi kalah kabeuki mah panas ka Ambu Yayah. Teu hayang teu nah kami mah dicandung. Teu hayang kami mah. Cek Ambu Yayah. Lamun kitu geuwat ontrog ka ditu si Heni na Ambu. Geuwat ontrog warah ulah cicing bae. Dasar Sutarsi kalah kabeuki ngomporan. Ambu Yayah beuki kasundut tungtung mah leos bae manehna indit geus teu nolih deui ka Sutarsi. Sutarsina nyerengeh deui bae. Tah haus ya tah. Bakal perang Baratayuda ya. Bakal beuki genjleung ya salambur. Cek Sutarsi. Tu leos manehna oge indit ninggalkeun eta tempat. Balik deui nyaritakeun Mbah Rustam. Ayeuna manehna karek anjog ka imahna, kalacat naik kana golodog, tuluy gek diuk dina kursi leng ngalamun. Duh, aya bae aing mah halangan teh. Karek aya jalan pikeun mijinan banda aing. Ya maksud aing teh rek bikin duit ka Nyi Heni, bet aya si Sutarsi. Aduh, teteh lah hese pisan ari kana perkara akhirat.
Gerentes Bah Rustam. Tapi teu lila ngahulangna Bah Rustam teh tuluy katempo curing hak deui. Masih kena aya waktu. Mending sampurkeun bae ku aing ka imahna. Gerentesna deui. Bah Rustam tuluy nangtung deui sup ka jero imahna, sup ka kamar, mau ka lamari, nyokot koper. Tuluy koper teh dibuka, breh katempo duit toba pisan meni gepokan. Tuluy koper teh ditutupkeun deui. Heuh bener. Ku aing bikin bae kabeh duit teh ka Nyi Heni. Da ieu moal kasup sodaqah atuh. Da aing baheulana pernah bogo ka Nyi Henina. Jadi ku Allah moal dibales 10 kali tikel. Aing bakal tareh miskin. Salamet aing moal sampai ngorondang ke di akhirat. Gerentes Bah Rustam bari tuluy indit keluar. Kaayaan geus beuki beurit pisan, panan poe beuki nyedak ke belah kulon, sora manuk meni racet patembalan, kadenge mata kuaas, ingon-ingon jama lemur oge kadenge lareng patembalan. Dina kaayaan kitu Bah Rustam ke leumpang sorangan, rek muru ka imah Nyi Heni. Di tengah jalan kaparangan panggih jeung Palebe. Palebe heran napa Bah Rustam leumpang meni nginci kitu bari jeung ngajeng-jeng koper. Bade ka mana, Bah? Geuning siga nu penting pisan kitu angkat teh. Eta ngabantul koper sagala di. Tanya Palebe. Bogoh ieu teh aya perlu ka Nyi Heni, Palebe. Tembal Bah Rustam jujur. Palebe kerung. Pergi ka Nyi Heni. Nyi Heni teh sapotongan Abah kitu. Nya, Nyi Heni emang kunaon kitu Palebe. Teu salah lain namun Abah ulin ka Nyi Heni. Palebe surah seuri. Manehna langsung nyangka meureun Bah Rustam teh rek ngaheroan di Nyi Heni, cek pikir Palebe mah. Ari lepat mah henteu, Bah. Mung ari Nyi Heni teh epan lalengohan, ari Abah saurang pameget. Ari kitu, jeh, sugan Abah hilap kana cariosan Kiai Arif. Kapan cenah ieu lamun aya lalaki jeung awewe paduduaan, engkena bakal muncul setan saurna teh. Cek Palebe. Bah Rustam ngahulang. Bener, aing asa pernah ngadenge omongan Kiai Arif kitu teh. Bahaya lamun aing sampai ngobrol duaan terus muncul setan. Gerentes Bah Rustam. Palebe masih kena mencrong ke Bah Rustam. Kunaon, Bah? Ini kalang ulang. Puguh eta teh Abah teh asa pernah ngadenge Palebe. Nya geus atuh kieu bae, Palebe. Wayahna Palebe antar Abah ka Nyi Heni. Kapan lamun jeung Palebe mah jadi tiluan. Geus moal aya setan atuh. Geus tenang, engke diburuhan ku Abah. Cek Bah Rustam. Ngadenge kitu Palebe meni bungah. Kabeneran aing teh buka bako-bako acan ieu. Aya proyek gede. Lumayan euy. Gerentes Palebe. Tuluy maehna ngomong ka Bah Rustam. Hayu atuh Bah, kukuring dijajab. Cek Palebe. Ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan Pribados Kang Abun Burhanuddin, hapunten kakiranganna mugia katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.